batur bae ge anak urang ragag ceurik ieu alhamdulillah teung teuing nu teu nyaho makan yang nyebutna teung teuing sakumaha tadi anak kolot endet sodaqah 500 juta anak pan ngana sehatan ka bapak teung teuing tapi lamun bapak ada teger harta aing anu dik ngagunakeun aing di akhirat sia aing dik salamet aing ku aing bae eta ngaranna teger kolot ieu mah lain atuh kumaha sia bae aing dik nuturkeun sia bae jadi sia anak nu panggadean cikal sia nya licik nya nakal sia pan di alem pan di jojo aing geus teu bisa kumaha ku sia mah ulah datang ka kitu da kolot ka anak Bismillahirrahmanirrahim laki-laki lalaki anu sakitu halormatna awewe anu sakitu perlu belas kasihan kitu keneh budak-budak minta perlindungan akhirna lain hukum nu endut dijatuhkeun tetapi manusiawina anu timbul hukum Allah na lepas jadi kemanusiaan lah anu timbul lamun geus manusiawi nu timbul hukum bakal terabaikan lantaran ai manusiawi mah pantaba perasaan masing-masing si ieu dede si ieu macan puguh si ieu nyaah si ieu macan puguh dede jeung nyaahna mungkin aya muatan manusiawi ngaran aing karunya jasa cerita ka budak eta tah emang kunaon sih nu manta karunya yatim bapana maot aing karunya jasa masyaallah kajeun bae coba aing nyaho ka karunya sia datang ke mana aja ku sia dibere-bere aing mah karunya hebat kan sia teu percaya aing karunya ka yatim eta percaya guys yuk orang kabelah ditu ayo naon ayo itu ge yatim sia karunya ieu lain deui pan itu yatim gini bapana pae lain gitu aku naon atuh yatim itu jeung yatim ieu lain maksudna kunaon itu yatim itu bapana pae nu ieu pae sok ngarti bae kunaon aing mah yatim ieu mah yatim nu aing karunya indungna tuh kan aya muatan tolol teh coba eta manusiawi ngaranna ai ka yatim ieu karunya lantaran indungna bahenol nerkom ai di itu mah yatim keneh atuh geus sia diabaikeun lantaran bangunna peot ieu manusiawi ngaranna kos kitu beda ya Allah ya Rabb sia merean pakir bae ieu hebat amat sakira teh kok beda nu itu mah rada gede we nu merana ieu mah pakir lain deui pakir ieu mah lain deui pakir ieu mah lain deui atuh akur bae ieu pakir itu pakir itu kitu mah karunya para laki horenganan nu ieu mah pakir ge aya main manusiawi teh geus kitu ngaranna okos jelema dek calon lurah atau ada calon bupati nu itu mah jalan di beneran gorong-gorong lantaran nyana teh dihormat jeung geus aya kontrak politik siap kami mendukung anu ieu mah diabaikeun jalan tukang endog nyumpahan tukang piring nyumpah tetep eta dibener-benerkeun emang kunaon pada eta rakyat kan henteu lantaran itu mah geus aya kontrak bakal ngadukung ieu mah henteu masih semu-semu keneh manusiawi ngaranna nu kos kitu teh manusia eta moal beres di akhirat nu kos kitu bangsa-bangsa bakal jadi beleumeun neraka jahanam lain itu sodaqah geus lain ikhlas tah mah kos kitu mah make aturan manusiawi tah mah mantak lamun aya kiai dibere ku bupati kemudian dilegleg kiai manusiawi lain kiai robani ngaranna kos kitu mah beda aya kiai robani aya kiai manusiawi ya ieu mah kiai syaitani beda tah mah tuh leuwih jahat tah mah ya kan urang nu hese ge urang neangan kiai robani
dibaca bae kutub robani orang jelema mah setoni. Ya rese hayang neangan kieu robani aing mah. Wow, di Jakarta dibangun ku ari toko robani. Aing di jerona jualan cangcut, goblok da toko. Di Jakarta aing ngeliwat ka di ieu toko robani ya. Emang kieu ka Jakarta ulah loba omanya jelema. Toko robani. Malah nyawan anjing sia mah. Ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah manusiawi mah ieu mah cerita manusiawi mah urang lamun cerita manusiawi seperti eta. Emang kudu aya manusiawi teh kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kudu make aturan Al-Qur'an. Lamun make aturan sorangan bakal beda-beda manusiawina. Polisi teu make aturan manusiawi atuh cilaka ka ieu mah teu make hukum ka ieu mah make. Ka ieu mah ringan ka ieu mah keras. Eta hukum manusiawi lain make hukum rebani cilaka. Nah ieu mah keur carita urang di Indonesia terlalu make hukum manusiawi lain make hukum rebani kos gila ayana. Sakieu ge masih alhamdulillah untung loba keneh kiai Jawa Timur loba keneh kiai nu rebani, Jawa Tengah masih keneh ngembangkeun rebani, Jawa Barat masih keneh aya kiai nu rebani, Banten masih keneh aya kiai rebani, cacak-cacak eueuh kiai rebani, kiai manusiawi jeung kiai setoni silakan. Itu cerita kiai yang nyaho baik kiai setan ini kumaha Golkar kiai setan. Nggak saya mah terus terang we lah bapak. Adena yang macam pedai sarwa leuwih jahat ieu mah. Masya Allah, ya hasanangan kiai robani anu bener-bener langsung Allah. Hukuman haram ti Allah, hukuman halal ti Allah, makruh sunnah ti Allah dan lain sebagainya mubah ti Allah. Ulah aya manusiawi. Setelah eta kakarak make manusiawi. Ulah ngarumpak hukum-hukum anu geus tertera dina Al-Qur'anul Karim. Iyalah abi lubanah ternyata mengkol tina robani kana manusiawi. Emang aya unsur naon? Sebab tatadina kan Nabi Lubanah teh kelompok Yahudi Bani Quraizo. Didinyalah aya hartana, didinyalah aya keluargana. Deuh, lamun sampikeun ka ieu manut ka Muhammad betapa bebeakana cek pikiran manehanana. Atau lamun haju perang, bahaya. Maka mengkol tina rebani ke manusiawi. Akhirna abi lubana khianat demi harta, khianat terhadap Allah jeung Rasulna, demi harta, demi anak yakni keluarga, khianat terhadap Allah jeung Rasulna. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai jelema nu ariman ulah rek harianat aranjeun kabeh ka Allah jeung ka Rasul Allah. Ulah jeung harianat ulah rek harianat aranjeun kabeh ka titipan-titipan amanah-amanah. Aranjeun kabeh anu geus dipercayakeun ku Gusti Allah baik agama maupun lain agama. Awas sing hade. Wantum talamun bari anjeun teh pan geus nyaraho tentang hukum Allah, tentang Rasul Allah, tentang amanat. Kade wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sing nyaraho aranjeun kabeh teh lian pasti. Harta-harta aranjeun kabeh teh, anak-anak aranjeun kabeh teh horenganan fitnatun fitnah. Masya Allah. Hibah lakum ka aranjeun kabeh sadatun an umuril akhirah anu ngahalangan, anu menghambat tina urusan-urusan akhirat. Ya Allah ya Rabbi. Horenganan geus aya dina Al-Qur'an. Harta teh ngahalangan ka akhirat. Kita asa teu kaharti cenah kiai, atuh sia mah bodoh. Mesti harti-harti keur kitu kaharti bae. Maksudna kumaha? Ya.
tapi lubana teh agapan tadi nama Rabbani neuk ngajelaskeun hukum-hukum ti Kangjeng Nabi anu ti Gusti Allah. Tapi kulantaran aya hartana besi rusak di kelompok Bani Quraidah demi kelanjutan kelanggengan harta manehanana khianat terhadap Allah jeung Rasulna eta harta. Urang guari. Masya Allah. Demi harta hukum Al-Quran terabaikan. Hanya demi harta. Demi jabatan dunia ngaranna hukum Allah terabaikan. Hanya sekelompok secuil harta agama dek dikamanakeun. Eta mah gede teuing lah. Lamun hayang jadi bupati demi keutuhan tahta, kemudian ieu teh mengko tina agama. Gede teh mah urusanna. Gubernur gede andai mah andai. Komo jadi presiden mah andai mah andai. Lamun teu yen teu bae. Ngan moal lain henteu ja. Misal contoh doang contoh. Nah, khianat. Hanya demi jabatan, khianat terhadap Allah jeung Rasulna. Demi harta, khianat Allah jeung Rasulna. Demi harta doang. Can kaharti kene cenah kiai. Can kaharti kiai. Kiai tuh. Ieu limbah. Nah, asal geus ngomong limbah bae haju kaharti bae. Emang dunia sia kan tadi. Ieu limbah ieu tah diperebutkeun A B C ribut ya harta mulai nego teu bisa tadi nagan geus aing ti heula cek Zaid teh ceki Umar teh lain masalah ti heulana tapi kan kuari mah urusana lain deui masalahna sia kan geus menanam modal di dinya sabaraha persen aing geus 2 lipat ti sia ya tuh pokona bang aing mah geus ti heula tinggal tiheula kan jem ge berputer goblok sia lain geus aya goblogan tah ye berarti sia teh deuk nilepna aing eta kan aing geus kontrak jeung pabrik geus sabaraha kebelna aing teu bisa kitu lantaran aing geus wani 2 kali lipat sok tolol sia tuh isu goblok ka dieu tolol ka itu mulai teh jual ki bakar urusan kos kitu mah kan gampang duit tapi itu kan jelema-jelema aing gitu. Tuh. Manajer lagi geus aya di leungeun aing. Ieu mah pabrik seakan-akan nu aing. Budak. Ieu budak goblok jeung tolol. Tuh, mulai geus. Ieu boga pasukan. Nu kanyaho ku urang kan urusanana hanya sekedar limbah. Masya Allah, tapi pasukan luar biasa. Bodyguard Ki Zaid, orang Ambon. Masya Allah Karim. Bodyguard Ki Umar, orang Banten. Ya Allah ya Rabbi. Ki Bakar nurunkeun ti Madura. Ki bodyguard kawe. Cek orang Madura. Jangan main-main ya, ini celulit ini. Madura ini. Masya Allah. Cek orang Banten celulit dipotongkan saya kuaing. Dileg-leg bisa kuaing celulit. Cek orang Ambon, lihat nih. Klik. Ini nama maka ayat. Kalung. Klik. Kalau ini udah bersuara, dunia masuk ke sini. Ngomong gue ledek awe. Iya pasukan gawe. Ibu hanya demi harta. Masya Allah Karim. Tidinya lah ribut kajian kuku bahagia. Itu bisa ditangani. Urusan lain langsung ke DPR segala limbah urusan. Tapi permasalahan lagi selain limbah ribut. Tak di DPR mah. Urusan limbah nama tamu urusan lah sepira sampah. Tapi urusan ribut nama kan aturan hukum. Masuklah persidangan. Eta kakarak setik. Zohor mah jeung asar geus henteu. Demi harta Ambon turun demi harta, Banten turun demi harta, Mandura. Nyebutna ge lain Madura, Mandura. Tarurun. Ieu terabaikeun ieu agama, salat henteu di dinya mararabok manehanana hanya demi harta.
Eta keur contoh leutikna bae eta. Masya Allah karim. Hanya secuil harta. Jang sakadar di dunia doang, mewah-mewahan. Leungit salat, leungit haramna mabok. Mat sidang kuari lantaran anu digebuk segala rupa. Ka DPR main sogok. Aju DPR lagi daek deui disogok. Geus main sogok-sogokan agama ka mana agama? Hanya harta. Eta mah luhur teuing mah kos kitu mah. Masih kena aya main-main gitu nangarana kabelah ditu mah kepentingan-kepentingan dan sebagainya. Urang mah nu leutik bae urang mah leutik ya. Ceritana yang boga motor teu boga duit. Aya nu nawaran. Nya juga asal KTP 500.000 jadilah. Di bener oge nya, heh. Aing geus sebenarnya mah agama haram, cenah ieu sok ngaji bae. Tapi kan ieu butuh. Lah, geus tanda naon geus? Tanda tangan, set. Tanda tangan. Ieu demi harta, riba terus. Terabaikan riba. Ya Allah, ya Rabbi, eta demi harta. Wani ngahianat ka Allah. Wani ngahianat ka Kangjeng Rasulullah. Lamun hayang nyawa pengkhianat, tah nu geridit pengkhianat Allah. Kerasa ku jantung siata. Tah nu geridit teh pengkhianat Rasulullah. Ipan lamun waria anu ngredet keluar, nu teu ngredet diuk bae di dieu asal beak kabeh. Beak kabeh ngredet. Tanggeulana si eta keluar teh. Ieu teh pengkhianat ieu urang. Masya Allah karim. Can kaharti jasa cenah ge. Geus kaharti jasa mah kitu ya. Sia naik motor, ya. Ayo naik motor. Motor sia, kemudian kuari kitu kotor. Nya. Datang ka imah. Kumaha? Ayo nu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar aing ka adzan. Ya batur dah berjamaah ka itu. Nya pura-pura teu neuleuh bae. Ditanya deh ku bataran, ke rumah motor. Wah, nanya sia. Siapa aing. Barali banget. Beres rumah motor batur dah. Zohor cerita datanglah ke asar ngerokok bae kieu. Dideukeun we motor bagus. Seserian siang meureun tah. Bajar mah aing nyaho bae atuh lain jauh emang kos kitu. Ngene delegeun we nya di kieu-kieu ya karena rada kurang simetris sakeun teh. Waduh, nyokot obeng di kitu. Asar deh Allahu Akbar Allah bisa asar deui gitu. Beres ngarokok deui datang ka magrib. Eta sekedar demi motor doang zuhur magrib selesai liau. Pengkhianat. Pengkhianat eta kos itu. Masyaallah. Walamu annama amwalukum fitnah. Sing nyaraho marana kabeh horeng harta teh pasti jasa jadi fitnah. Fitnah teh lain sakadar fitnah horenganan jadi siksa jaga di akhirat. Padahal ma anallaha indahu ajrun azim. Di Gusti Allah teh aya ganjaran nu pohara. Tapi terabaikeun ganjaran urang mah daekan keneh hianat ka Gusti Allah. Hakikat nama jelema nu keur ngumbah motor ninggalkeun salat eta teh keur nambayan seuneu jahanam. Khianat ke Allah. Masya Allah karim. Tarajol bae aya di naka motor anyar. Kada meulina. Aduh yang tanyakeun meulina naon gitu. Coba kula hayang nginjem dekat lah rusak. Nginjem bisa ke sia ngagantian teu bisa. Cakolot ge teu meunang cenah. Di kakak nginjem bae ge. Yulah. Engko kana manggeus bakana mah masing-masing bae kuari mah sia boga aing mah nginjem, aing boga sia ulah nginjem ka aing. Tapi kakak mah kakak bae sia anjing aing kakak di. Ngan urusanana mun sia boga aing mah nginjem, aing boga sia ulah nginjem. Ngan sokana mah sebab ieu mah harta kesayangan. Pisah geus antara adi jeung kakak hanya sekedar harta. Motor deleutik. Annama amwalukum fitnah. Ngomong geus adina ka itu. Aing mah boga kakak boga motor ge ibat nu bonceng ge aing macan orang ngeuleuh ge hampir teu meunang. Ngeuleuh aing hampir teu meunang, kakak aing teh ku galedeg gitu. Mulai geus tah. Bacakeun ku urang walamu annama amwalukum fitnah. Fitnah horenganan.
geus nyana tinggalin salat kabelah dina retak antara kekeluargaan kakak jeung adi hanya karena motor. Di akhirat geus jelas bakal dikulub di neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, fitnah eta sakadar motor doang. Ho. Adina matok tanah belah di ieu hasil paroid kakana datang. Sia ulah sok sangeunah-ngeunahna bae. Segala paroid segala naon aing ieu kakak sia. Ya sadegan surat ta kawe ku aing. Eueuh bapak eta kudu ka anak kudu paling gede kabeh ge sia kudu kubaca aing. Ye kak ulah kos kitu aing ngaji mah pan kudu babagi cara babagi semantak ngajina kudu sing bener kaki golkar sia. Ulah kaki sembarangan. Ada kan suratna? Fitnah harta. Cokot ku kakana. Geus kumaha aing bae. Ngajual aing ngameteran aing sia mah sakumaha aing bae geus pokona. Kak. Kakak sia ngomong segala rupa geus aing. Tinggal adina we nu teu kabagian da kabeh nu jangga we datang kan guys. Ieu urang kumaha cenah pancen urang boga ditinggal di kol tapi urang nyana mah tuh geus beli motor geus mobil. Bejana cenah geus ngajual deui pan urang mah teh heuh nyana kumaha ieu. Urang beuleum deui. Ngan bisa da sakitu doang ngap bae. Lah aing mah pokona satungtung nyana nacan mere aing mah nya moal ka nyana. Disabai mah teh hayang fitnah. Annama amwalukum fitnah. Lain saeutik eta nu kos kitu teh kudu jauh-jauh urang neangan di pasar Kemis ka pondok ambual aya. Loba jasa teh nu kos karana itu. Bojong mah komo bojong mah biang keladina teh dia. Terus ka belah ditu ka anu aman teh ngan di Cilongok doang. Annama amwalukum fitnah. Nah, loba jasa jelema anu ninggalkeun salat gara-gara motor jeung mobil jeung tanah. Loba jasa jelema anu teu wau jeung dulurna gara-gara harta. Loba jasa jelema anu retak jeung anak sangkilang jeung anak ge gara-gara harta. Masyaallah jeung anak bae ge pasini jeung anak. Pasini ieu lah harta. Masyaallah karim. Eta keur carita halayak rame ku ari mah kiai gara-gara cinta harta. Anu tadi nanya jadi kiai umat kiai ku ari mah jadi kiai kelompok. Lantaran jadi kiai kelompok atuh hukum lagi hukum anu remeng-remeng. Lah ya kiai hanya untuk sekedar secuil harta ya geus jual hukum ieu khianat terhadap Allah jeung Rasul. Ambalaya kiai pengkhianat. Bacakeun da ka kiai eta celina cekel huluna wa'lamu annama amwalakum caknya emang kayak juri kan tadang ya jurinya gede di sini aju sia kitu deui pacar mah ditakwa aing bae itu mah ribut bae sia jeung kiai wala malu kita. Masya Allah nu kamari mah urang ngeunaheun jasa ngadenge nasihat kiai eta barang ku ari geus kagelo ka pamarentah ko haju teu ngeunaheun didengena. Masya Allah parenganan di jero hatena hanya untuk secuil harta. Innama amwalukum fitnah. Baheula urang lamun ngadengekeun nasihat-nasihat NU ngeunaheun jasa Kiai Gus Dur nganasihatan nikmat. Kiai Hasyim Muzadi walaupun nyana aya terkontaminasi kabelah dia nama tetep bae jadi ngeunaheun. Urang ngadengekeun Kiai Sahal Mahfud ngeunaheun komo kabelah ditu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mah pohara jasa. Jeung Kiai Haji Abdul Hamid ngeunaheun. Coba NU nu kuari dengekeun ku Celisia. Dengekeun ku Celisia. Emang kieu lain NU, aing NU sebenarnya. Ngan kuari keluar segedeung. Kayak asup deui ge mah. Tengeunalin ka dengena. Kunaon sebab amwal. Urang nu kamari ieu mah urang ngadenge Habib Rizik teh teu ngeunaheun gualak jasa. Urang ngadenge Habib Rizik jelengeng-jelengeng tapi dengan keikhlasan hatina jelema kabeh tertarik. Sebab lamun dibere duit kana hayang sabaraha miliar teu hayang, berarti lain demi harta. Ngeunaheun dituturkeun galak tinggal galak ngeunaheun. Tapi lamun kiai saudara-saudara
Iya di jero harta eta. Eta teh gerain. Masya Allah. Tapi tetap orang NU mah NU bae. Maksudnya perkunutan perusolian eta. Geus sia maju keluar ti NU, aju teu kunut deui. Geus kieu ge cenah keluar ti NU urang ulah kunut. Ulah usoli. Belah dituna geus salat zuhur 2 rakaat bae. Subuh geus bisa ditiir-tiir. Tah kos kitu mah Syiah ya ge. Ulah. Paham Sunni nama tetep bae. Eta eta bangana oknumna kan. Kan NU mah NU na bae. Oknumna mah atuh urusannya anak. Ngan kuari ngadengekeun Kiai NU teu ngarenah, Kiai NU anu terlibat. Ai Kiai NU nu teu atuh henteu. Kiai NU dengekeun teu terlibat, tetep bae ngeunaheun. Cekas perasaan. Lamun geus aya Kiai NU nu terlibat, geus teu ngeunaheun. Teu ngeunaheun perebut NKRI. Atuh perebut NKRI ja. Aduh bupati nyaritekeun NKRI, NU nyaritekeun NKRI, ja atuh ieu ge anu endek kitu naon ngaranna numpaskeun kebatilan NKRI. Atuh urang ge sarua bae teh NKRI ja urang bangsa Indonesia. Ieu perebut NKRI ja cek mah. Ya perebut ya mah, nu menang mana meureun. Perebut NKRI itu parugu karu. Hati-hati ini NKRI jangan dong. Sarua hati-hati demi NKRI. Urang lamun kieu bae isi jelema perebut NKRI. Apa dibere baik itu ya NKRI ya. Nah, cara NU kan dibere ta duit NKRI. Ini NKRI oh iya. Sirana siratu Malik Pendil tinggal satu. Siapa mau nyaho lah. Kita mau kerjain ngeletik gitu. Sirana siratu. Tapi itu gede itu faedahna. Nah, wa'lamu annama amwalukum urang jeung ngajabarkeun tentang harta fitnah teh timimiti urusan leutik di keluarga leutik jadi hancur naik ka gede kendaraan motor teu salat teu puasa gara-gara harta hancur kemudian kuari mangarebet ka dulur-dulurna hanya demi keutuhan harta cinta harta retak jeung dulur-dulurna bahkan kuari mah jeung tatangga-tatanggana naik kuari mah boga mobil mobil lagi geus teu meunang dideuleu-deuleu acan bahkan kacana geus lamun liwat ditutupan bae fitnah ieu hanya sekedar harta tapi jadi fitnah kuari jabatanana geus naik deui jadi fitnah annama amwalukum fitnah ngemantak ketika aya jelema sugih kemudian diaromokeun ku batur atuh urang bacakeun bae ayat ieu bener ayat berarti annama amwalukum fitnah selain sekadar fitnah heureuyan di dunia berlanjut ke akhirat siksaeun Allah annama amwalukum wa auladukum fitnah Horenganan kudu dikajahokeun bahwasanya anak teh horeng fitnah demi anak. Urang ribut jeung tatangga demi anak. Urang ngajual segala rupa hanya sekedar anak doang. Demi anak kebelaan anak di penjara lantaran teu beres anakna teh. Jadi fitnah malulu geus fitnah. Wah, geus abalayah jasa fitnah. Anak ku karunya anak dibelaan ku urang salat nanti. Anak ceri kerleutik kene. Ceng ulah ceri jeung abah ieu nonton TV nah. Ayo nak tuh setes. Ceri rada leutik tuh bagus. Anak nama geus ulin teu nonton TV kolot terus bae kieu. Tadi mah ngasuh anak bagus ulin nu lain deui nya mah di dinya teh eureun ceurikna ge kolot teh kieu digedean deui make remote bangunna surat suling na ngeunah mah teh digede joget deh di dinya fitnah anak ya Allah ya Rabbi ieu anak teh terus bae ngahalangan kana salat ngahalangan ngakomo datang ka kieu mah aing geus kolot harta aing aya beneran ku ari keur dijual aing mah nyaho ieu datangnya moal ke tahun hareup geus lain deui rarasaan tah ieu duit bisa miliar tah los 500 ku sia bagikeun nu 500 aing ku aing deuk di ka masjid kan mumpung aing masih hirup bah cak anak kira-kira bah je abah boga otak tah henteu
anak si Adas. Emang benar? Bah, atuh batur. Otak abah coba pasang. Kami kan anak nih. Masjid makan loba nu tanggung jawab. Masjid mah mah urusan kabehan. Moal aya nu teu anggeus masjid mah. Tapi kan anak mah lamun sararusa aya batur anu peduli ka anak abah. Ji manya abah kudu dinasihatan ku kula. Aja kudu kumaha tuh ieu. Geus ka masjid mah cukup 10-20 bae bah. Geus bagikeun di jeung anak mumpung hari rukene anak jadi senang. Atuh kumaha sia bae. Kitu atuh. Guys, bari Mbah 50 juta ieu nya jaga masjidnya. Kula nu dimikeunna. Geus atuh kumaha sia bae. Dimikeun we 10. Di depan kieu nyahoan mah nyahoe ge. Aya nu kos kitu aya. Guys, ulah hudang sia, hudang ka nyahoan. Bapana laporan buku ka aing. Kasia ka kieu teh sabaraha eta jang masjid 10. 10. Nu bener saya kieu. Iya tuh 10. Masya Allah. Pan bangun kaget tenawat mah aja mah kuna. Henteu sih teu kurang. Henteu teh ibah yang nyawa bae kudu. Jika diberena 50 sakieu teh. 50. Geus lah ulah loba omong ngaji lah geus. Ya ganjaran Mang Haji mah geus bae tuh 10 teh. Ya, en kitu sakieu. Dek 500 juta dihalangan ku anak. Wa'lamu annama auladukum fitnah. Dek diajak ka sorga anak. Lamun 500 juta di ka masjidkeun di akhirat nyana dipanggil karena masjid teh selesai ku 500 juta harta bapana sanunya cak bapana teh beuh Gusti manya kula ieu ka sorga sosoranganan pan kula teh boga anak kula nu baheula ngadukung teh wayahna bae Gusti pangnyalametkeun sanunya lamun di akhirat anakna haju salamet dulu ieu lain pan bapana ge ti kerlek nu tadina endeu ka sorga teh lantaran loba kasalahan nah ieu wayahna ka neraka heula mun teh mah cak malaikat harita teh jadi 500 teh jadi ka neraka pan dipanggil anak teh gara-gara dia goblok dia tah emang dia mah tolol dia mah tungtu nama dia bae itu salah fitnah. Masya Allah loba jasa nu ngajual harta demi anak tapi terabaikan agama mah bahkan imah ge dijual demi anak tapi hukum Allah terabaikan pengkhianat Allah horeng anak. Masya Allah karim timimiti leutik datang ke gede urusan anak nah jadi kalang dada bapana jadi kalang dada anakna terus bae dibela walaupun salah fitnah. Numantak aya hiji waliullah anu keur nikmat jasa ibadah ka Gusti Allah lantaran dibukakeun hijab tiba-tiba nyeuna ku ari teu ngeunaheun kalazatan ibadah pan ibadah teh lain sakadar Allahu Akbar tapi aya nu nempel nu hese dicaritakeunana lazat eta mah hese dicaritakeun eta mah urusan lazat. Sebab naon? Sebab moal bisa dibentang teh merasa. Nih para waliullah nu geus boga rasa masyaallah nyana termenung sabulan 2 bulan geus sataun kalazatan ibadah teh eueuh Gusti ieu teh aya naon Gusti masyaallah. Ditapakuran tentang dahar, ja biasa tentang minum, ja biasa tentang pake, ja biasa tentang muasyarah ngaji, ja biasa tapi geuninganan kalazatan tafakur teh jeung ibadah aya naon Gusti ngadoa tengah beuting. Ya Allah ya Rabb naon anu bakal jadi ngahalangan kana kalazatan abdi cabut ku Gusti. Andai kata harta abdi ngahalangan kalazatan ibadah abdi cabut rela abdi mah leuwih harta tuntaskeun kabeh asal abdi nikmat ka Gusti. Andai kata baju-baju ieu ngahalangan beakeun kabeh abdi mah rela sataranjang nu penting boga lazat. Andai kata pamajikan abdi Gusti ngahalangan kana kalazatan abdi ganti pamajikan. Sia masal nu kos kitu bae. Aju bae dah hayang ganti buru. Henteu cenah hayang ganti menambah doang. Masyaallah. Andai kata Gusti anak abdi ngahalangan karena kalazatan abdi ka Gusti cabut anak abdi
seketika eta dihandap lantaran imananya di amkah makan tingkat nyana air 3 ear dihandap careurik kabeh aya naon eta barang di dieu horeng anakna ragag anakna ragag begitu ragag anakna kabeh dihandap teh careurik nyana ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin kadang ku pamajikan anak ragag alhamdulillah geus urang urusan bae maneh mah teu nyaho naon aya rahasia di hate kakak lain kitu atuh batur bae ge deuleu anak urang ragag ceurik ieu mah alhamdulillah teuing nu teu nyaho mah kan nyebutna teuing sakumaha tadi anak kolot endek sodako 500 juta anak pan ngana sehatan ka bapak teuing tapi lamun bapak ada teger harta aing anu dek ngagunakeun aing di akhirat sia aing dek selamat aing lah ku aing bae eta ngaranna teger kolot ieu mah lain atuh kumaha sia bae aing dek nuturkeun sia bae jadi sia anak nu panggedean cikal sia nya licik nya nakal sia pan di alem pan di jojo aing geus teu bisa kumaha ku sia mah ulah datang ka kitu da kolot ka anak nah ieu beres caritana di urusan salat peti Allahu Akbar lazat datang deui horenganan salila sataun lantaran indungna yakni pamajikanana ieu boga anak luar biasa anak pikareseupeunana kunyana sok digendong sok asup hate sok diome asup hate padahal anak lain hiji kahiji kadua katilu biasa bae nu ieu mah asup hate ayalah cinta terhadap anak sehingga cinta ka anak ngahalangan cinta ka Allah asal aya kadua cinta salian ti Allah moal ngeunaheun ibadah mah urang cinta ka pamajikan salat moal ngeunaheun urang cinta ka anak salat moal ngeunaheun cinta ka motor salat moal ngeunaheun jeung naon nu dipake ka cinta aya di hate urang setar salat Allahu Akbar resep urang ka motor keur salat aya tidak keur salat resep ka sawah aya. Urang keur salat resep ka mobil aya. Urang keur salat resep ka urang Karawang ada aya ngagitek-gitek. Allah leungi kahalangan ku karesep kadua ti Allah. Ieu ge sarua anak biasa bae urang tapi ulah asup hate. Ulah ngelekeun ka cinta urang ka Allah sehingga urang daek ngorbankeun salat hukum-hukum Allah demi anak. Silakan tamakan kita ngaranna. Malah bak urang giwir aing resep ka sia kulantaran resep ka sia supaya sia salamat. Cekel ceulina bareng jeung abah ka masjid sia. Ayo, nah eta karak mantap pokos gitu. Cicing sia di dieu. Ayo, salat jeung abah. Allahu Akbar. Nah, menang sampai 2 pae. Cekel deui. Abah mah moal ka sia bae heula. Cak anakna kok kiamat sih. Abah boga kepentingan ceng. Ilu ka kepentingan abah tuh goblok sia. Geus sia sing istiqomah ulah nurutan abah. Jiban jadi kieu nya. Cak anak teh kabalinger ya abah ieu. Ieu abah. Naon kolot anak ge neuleuh abah. Abahna istiqomah atuh sakali 2 kali galak ka dituna menutur. Tuh mantak anak daek nonton TV ge atuh emang kolot sok kieu bae di TV. Eta lah permasalahan. Komo aja kieu bae. Abah eta. Seni sorangan tolong. Atuh anakna mah leuwih dimakan abah. Atuh Masya Allah. Kolot kencing berdiri, anak kencing hiber. Itu baik. Geus leuwih ti lari deui guys. Nah, iyalah horenganan harta jeung anak teh jadi fitnah anu ngahalangan tina berbagai urusan akhirat padahal mawaan Allah sing sanyana Gusti Allah indahu ajrun azim di Gusti Allah teh aya ganjaran anu pohara tetapi kadang-kadang ajrun azim yakni ieu ganjaran teh surga ele ku harta
dipele ku anak lain tah harta jeung anak dibawa jangan luruskeun ka sorga endan jadi ngahalangan sorga nu mantap fala tafutuhu ulah are katinggalun anjeun ganjaran anu gede ku gara-gara ngajagaan harta urang tinggalin sorga ku ngajagaan anak urang cinta ka anak urang tinggalin sorga ku hianat ka Allah jeung ka Rasulullah demi harta demi anak urang teh meunang nangan sakadar neraka naudzubillah